ngedak waktu malakal maut datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kula malakal maut naon hendak nyabut nyawa sambarang segala nyabut nyawa dek belah mana sih nyabut nyawa anak aing ayo dek belah mana ayo melalui sungut aing geus muka lama jeung Allah melalui mata aing geus memandang karena mujizat Allah melalui ceuli aing geus ngadenge karena kalam Allah melalui suku aing teh akan berangkat menang Allah ke Gunung Tursina leungeun geus pernah dibere ku Gusti Allah Taurat dek udah mana sia nyabut nyawa ka aing hayo sia ku aing hayo ditonjok eta malakal maut ditonjok ku Kanjeng Nabi Musa sambarangan buta malakal maut waduh sekolah kalau tak karek mangi aing jelema kosni cenah buat agak teh deuh jelema kacolongan Kanjeng Nabi Musa kacolongan kayak malakal maut bebeja ka Gusti Allah Gusti ulah buta sia teh tina kunaon Gusti teh buta ku hamba Gusti ngaran Musa kula kacolongan cepet biasa sakjana teh bencana we hebat biasa teh mah lain besi teh mah lain Cimande teh mah Musa kilat we dia kula mal bisa nyabut nyawa kula aja ku Gusti Allah dicagerkeun deui cager alhamdulillah tugas maneh laksanakeun deui kuari datangan deui Musa aduh kula ditojok deui ulah sia datangan deui tanya kuari mah lain dek cabut nyawa gitu nanya ndek hayang maut apa hayang hirup mun hayang hirup ndek sabara taun lilana bejakeun cak Gusti Allah dek dituturkeun gitu dek diturutkeun ayo bejakeun tah mun kieu mah daek nyebut nyawa mah mung jakeun teh sanggup kalau kalau teh sanggup gagah jasa Kanjeng Nabi Musa bahkan kadeuleuh hurung lamun keur marah ieu nih sirahna kaluhur hurung haran mentak Firaun eleh ge emang kumaha gitu saha nu bisa ngalawan Kanjeng Nabi Musa aja kos itu kaayaanana tuh bae diciptakeun ku Gusti Allah nabi nu pangbuagah-gagahna Kanjeng Nabi Musa ya Allah eta batu pan eta teh naon karangaranna kitu Taurat 7 meter panjangna batu 7 meter diangkat bae dibantingkeun marahnya aku marah-marah pepes Taurat nu asli buagah jasa urang mah mawa batu eta bae kali hiji dong meni berat jasa ya Allah ya Kanjeng Nabi Musa 7 meter kebelah ditu diangkat ke sorang ya Allah ya malakal maut datang nih Assalamualaikum salam mana deui ayo kula maka dia kuari dek nanya dek maut apa yang hirup mah yang paeh dakwah Gusti Allah ngamanggakeun besi dek hirup mah bertaun titah cekel cenah sapi make dampal leungeun tepakeun ka sapi plek bulu sapi nu katutupan ku telapak tangan hitung sabaraha ribu sabaraha juta nah eta didinya umur maneh sakitu ayo lamun geus beak eta mah pae jadi pae keneh pae jadi bakal pae naon hirup ge cek jaga tuh engke pae kuari pae mending kuari je cak balakal mah kok kiamat sih asa-asa ada jambut nyawa beneran ya iya bener bedakan ka Gusti Allah mun engke paeh kuari paeh mending kuari mun kitu mah engke teu paeh tah terus paeh terus datang ka sorga bae geus mung paeh ai engke bakal paeh bagus beak ribuan tahun jutaan tahun eta teh dihitung misalnya 1 juta tahun engke paeh keneh atuh mending kuari naonan laporkeun ka Gusti Allah laporan dari malakal maut Gusti naon jayang kuari bae cenah
Aya kuari bae tanya tuh. Ayo ulah ngalawan gitu. Ulah ngalawan. Wala kalau sih ya Allah, teu jelema gagah-gagah teh. Pohara. Wala kalau datang deui ka dieu. Waalaikumsalam. Aya kuari bae tuh geura masang. Deuker kumaha geura masang. Deuker nangkarak. Atau ada tuh ruku sujud lah sakjana sarua bae nangkarak Kangjeng Nabi Musa cabut nyawa langsung mau tiku gagahna Kangjeng Nabi Musa boro-boro setan malakal maut ditojok ku nyana lain lalagan tanda kagagahan Kangjeng Nabi Musa lamun keur marah ieu na hurung ka luhur hasep ka deuleu ku sarerea ka deuleu. Oh nu wani. Nu mantap ketika Kangjeng Nabi Harun dicekel rambutna ku leungeun katup. Janggotna Kangjeng Nabi Harun dicekel make leungeun kenca. Ditarik. Di ka Kangjeng Nabi Musa kendikeun. Ya. Kangjeng Nabi Harun teu daya teu upaya. Cicing Kangjeng Nabi Harun ya jurruhu ilaihi qodoban. Oh parah Kangjeng Nabi Musa. Can nyaho ieu teh alasan-alasanan Kangjeng Nabi Harun nyarita qala ibna ummi cek Kangjeng Nabi Harun he anak lalaki ibu kaula henteu Musa nya tapi bahasana ya ibna umma maksudna nyebut kalimah ya ibna umate eta teh ngaleuleskeun kana hate Kangjeng Nabi Musa berarti kan aing teh dulur saindung sabapa masa sih kudu gelut teu bagus maneh teh jamaneh teh adik kula teh kakak masa kudu marah dijenggut sagala rupa komo lamun datang ka dibantingkeun ya ibna umma duh dulur sama sarua pada urang boga emak anjeun teh adik kula yeuh dengekeun heula ulah waka marah dengekeun kumaha wah ibu sama tetep bae coba terangkeun innal qauma sanyana kaum Bani Israel teh istadapuni nganggap lemah ka kaula kula dakwah bareng di ditu Musa Samiri di dieu kula Musa Samiri ngajakan ibadah ka pedet anak sapi kula ngajakan ka Allah terus unggal poe berang saberang peting sapeting selama 40 petek itu baik tetapi na istana puli kaum tengah anggap ka kaula Harun ulah direnge sapira si Harun kula teh terus-terusan lambat laun benang ku Musa Samiri benang akhirna abah milu ka ditu lain henteu dakwah ngan kula teh dianggap dakwah kaula teh tuh beda jelema anu geus mukalama jeung Allah jeung jelema anu can mukalama kalau beda dakwana Kangjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema lantaran geus mukalama jeung Gusti Allah wauh jeung Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Harun macan mukalama jeung Allah can diangkat jadi rasul teu didenge ku masyarakat sebagai gambaran kuari nu mantak teu didarengekeun teu ditaluturkeun can jeung Allah atau dakwah di mimbar teh saudara eta tunjuklah luar biasa ayat para jasa di jero nama amplop cara si eta atuh mal beres dakwah kitu mah tuaun ka Allah tuh diundang kuno sugih giat diundang kuno susah alasan muriang nu kumaha coba dibere amplop nang bodem maca kutub robani na geus sabelah poe diundang me kuno susah aduh udah geus aya undangan deui cek cenah ka Tiga Raksa
Aku baca bata. Mal beres dan kos gara itu mah dakwah na teu wauh ka Allah. Moal sok terangkeun Al-Qur'an tapi maksudna di jero hatena dunia datang ka anu ngadengekeun bae ge. Jauh moal. Dituturkeun ku masyarakat moal. Boro-boro masyarakat jauh masyarakat deukeut moal nuturkeun. Ku sabab naon? Can wauh jeung Allah. Cak masyarakat dasar wajeng aing tah mah. Beda saeutik doang. Nya pinter ngomong doang. Moal ditaluturkeun ku masyarakat tah contoh Kangjeng Nabi Harun. Keur wauh jeung Allah sarua ngajak nauhidkeun ka Allah jeung Kangjeng Nabi Musa akur bahasana akur jeung Kangjeng Nabi Musa bahkan Kangjeng Nabi Harun melalui piawai leuwih ramah menghadapi masyarakat. Kangjeng Nabi Musa onam kasar tapi Kangjeng Nabi Harun teu didenge ku masyarakat istad'afuni kabeh kaum nganggap lemah ka kaula teu nganggap ka kaula bahkan begitu kaum kabeh geus milu ka Musa Samiri wa kadu yaqtulunani hampir nyana da kamu kula hampir kula dibunuh lain lalagaan perjuangan kaula teh tanyakeun coba teh ka kaum anu masih kena iman hiji dua mah coba bejak tanyakeun Kanjeng Nabi Musa gode kepala mantak cek Kanjeng Nabi Harun fala tusmit bial ada aduh Musa ulang aja dikeun bunga ku sebab kaula ka para musuh lamun kadenge urang ribut musuh meureunnan seuri lamun kadenge urang teh galungan meureun musuh teh meureun seseurian ogos kuari negara Islam jeung negara Islam terribut atukan kafir seseurian geus puguh Baghdad hancur geus puguh Turki hancur puguh Suriah hancur tambah deui Yaman hancur kuari Saudi Arabia hampir sakedeung deui perebut jabatan negara Islam keur diacak-acak dipilih deui terus Suriah terus-terusan geus sabaraha ribu masyarakat nu paeh geus puguh di Baghdad terus di Yaman terus kuari menuju Saudi Arabia Makkah terus kan kafir seserian Islam jeung Islam ribut seserian nah ieu ge fala tusmit bial ada Musa umat ulah ngajadikeun bunga ka musuh ku sebab gara-gara ieu urang masing damai bae wala taj'alni ma'al qaumi zalimin ulah ngajadikeun anjeun ka kaula ma'al qaumi zalimin serta kaum nu zalim kaula dianggap kaula teh ieu babarengan jeung kaum nu zalim ulah nahanan luar biasa andai kata deuk disiksa menta ka Gusti Allah ulah dihijikeun jeung jelema-jelema itu da kula mah tetep dakwah teh barang penting terus bae. Kangjeng Nabi Musa ngalengis ka Gusti Allah setelah Kangjeng Nabi Musa nyaho karena perjuangan Kangjeng Nabi Harun teh horenganan teu lalawara setelah ku Kangjeng Nabi Musa ditaliti horenganan Kangjeng Nabi Harun teh teu lalagaan dakwah teh pohara pisan ngan dakwahna teu dianggap ku kaumna bahkan hampir dibunuh Kangjeng Nabi Harun teh tidinya dipeluk Kangjeng Nabi Harun ku Kangjeng Nabi Musa kakak hampura kula hampura tuh batur mah mun di urang silih bacok gara-gara sameter tanah silih bacok di urang teluh geus sing kalayang endog sing haliber endog ih Kanjeng Nabi Musa mah baraso teh karena Allah encan nyaho kana alasan-alasanana setelah nyaho kana alasanana ditangkep dipeluk ku Kanjeng Nabi Musa kakak hampura ih cek Kanjeng Nabi Harun kula mah teu ieu jak kula berjuang teh lain lalagaan ngan kula mah saking kakuatanana bae atuh tah ti dieu lah barometer dakwah memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan memeh ngawaukeun ka Allah waukeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud lamun urang ngajakan tahajud ka masyarakat urang teh tilok tahajud ngajebian masyarakat dulur penting urang hudang tahajud tahajud dulur ulah teu tahajudnya sanajan 2 rakaat nonggengnya na perut gitu tahajud cek teh